tenang. Sok dia masak. Ayo tanya. Belum emak. Mantap tenang. Mantap senang. Sampai aja kayak di situ. Selamat buat Kristina dan suami. Semoga sukses panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak. Amin, amin, amin. Kalau di ulang tuh. Apa salah? Mana yang sawah biang kan? Iya kan? Ini di bonan ya kan? Angkat. Di bonan. Aja kan ngumpul tak? Dia nanti, oh. Dia berganti. Oh ini. Mana nih kena aku mah diwawancara sih, Bay. Gemoy. Coblos. Tommy. Dan pawe yang lain. Pawe emang ngesan ya mah keur ieu. Coblos nomor 4. Ayo kamari sangut teh. Oi, jalan beuh si jalan. Oh, di kamari. Aya di ditu. Aya. Si mana tara? San ka itu lah, ka warung heula. Naon? Ma. Oh, Kumaha tuh? ka ijal kayunya. Oh, itu hidup Coblos gemoy sate. Terus sinanengahan. Ngarah eta sa. Sorry nih ya, sorry. Ngarah sa. Sorry olala. Bener aing Isuk bisa tiga video, isuk. ya cek ini. Isuk tiga video. Atuh meureun maruca ayeuna nya riduk negara raya tadi video. Dadah. Coba. Ayam kebangun. Siu. Anta tuh action ratik ini kamu. Action dulu. Sorry ye. Ah, nganduaan di dia mah. Kita nunggu makan hampir Jadi. kita 4 tahun ke depan aja gratis. Berarti ngarep-ngarep Oktober nih dia. Ayeuna geus rame Presiden Tanjari cenah eta kita dilatih mah batur. Bisa teka foto ke video. Jawa kowek mah dataran katingali di dinya mah. Da kresek. Ngaker ceuy. Ngaker ke ngadahar sampai hiji sabuah. Kudu nama. Tah geuning kopi sama rokok jarum. Mantap men. Ah Sinarti mah tara asup da. Tara Da peak. bakal Oh iya. Apaanan ngamai eta cenah kita tenangan berenang. Sama ngomong mana ya? Heeh. Nah, itu kulit eta, kulit ayam. Besok mana berarti daging sapi. Kan. Yeuna urang mah sok nodong ieu.
urang sangakeun ka Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala anu parantos masan kalimat anu ka urang sadaya umat Islam umat Ihsan boga umat iman. Salam mugi salam dilungsurkeun kucurkeun panutan urang sadayana sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluarga sapaatna oge ka para keluarga kum tri sadayana anu tumut kana jalma kana amin ya rabbal alamin. Nitiwan Cinu Bestari inggang mangsa utama nitiwan Ciid Suning Ayuriti Gusti mangsa utama urang tiasa patepung lawung pamparoknya pateparane dina acara ngaras. Semangat rupina acara ngaras urang kawitan. Kumain dini kan agung ka Gusti ilah ilallah anu mah tunggal Gusti la ilah ilallah anu mah tunggal Gusti jembar datang melanana musi bumi usi langit nyakang lebeti depisan waluya urang sang kabeh yap hidup beralih ka dieu.
kendapan sampean kali burama hidup ayo wongkon dua ngerama nyepang lilin atapi palita caang dua ngerama si bapak rek nyangan kahidep kade ingguning rumah tangga laki rapi ingguning hirup kurang di alam dunia ulah rek poekeun sing bisa nyangan kabatur eta silip simbol hidup muntang kotong rama si bapak paguh ciri wanci pamuntangan hidup di mangsa hidup lelengohan di mangsa hidup can boga rasa tanggung jawab pamuntangan tuang rama nyata si bapak tuang ibu ngais sok inget mangsa ka tukang keur hidup di kakais ku tuang ibu poe ieu menit ieu detik ieu tuang ibu rek ngecageun aisan pepeujih geulis anaking nganu harti rek lain rek ngalepaskeun ka nyaah nganu harti lain rek ngalepaskeun ka dedeh tapi geus kodrat jeung irudati poe isuk hidup rek bawa kewajiban rek ngarumah tangga nu nganu harti tanggung jawab mamah jeung si bapak geus leupas berat geulis anaking kudu papisah jadi indung berat kudu pisah jadi anak tapi geus sawaktuna poe isuk geulis anaking mangga lungsurkeun sinjangna mamah punten bisa ngusutkan si jangan bapak salik pak neng salik main batu guys ini dia neng Kristina Yuris anaki bahwa ia hidup lek ngalaksanakan acara ngaras hari ngaras nganu harti regepkeun geulis anak ngaras sadinten satacan akad nikah hidup rek mente dihampura kalau jadi indung jeung bapak anu kadua ngaras dihartikeun ras ku jasa indung jeung bapak anu sakitu gedena kalau jadi ke urang diri urang ngaras dicepkap di air nyebutkeun ngaras tina daun kararas daun cau lamun urang nitenan daun cau kararas tak jarang ragrag ku sorangan ari di bedol itu kanyah indung jeung bapak kal jadi anak neng geulis anaki tadi nu kahiji ngaras hartina hidup rek mente dihampura ke indung jeung bapak kadua ngaras disebut ras ku jasa indung jeung bapak sing ingat geulis anaki hidup mal gubrak ka alam dunya tapak tanpa cukang ran indung jeung bapak malihan lamun hidup ingat nalika hidup dina kakandungan tuang ibu si mama berat burayang buruyeng geulis anaki gerembang sabulan tuang ibu biasa 2 bulan tapi nalika genep bulan nepi ka 8 bulan tuang ibu lamun rek sare nang karak teu ngeunah nyagigir teu genah sumamona nang kuban anu dihariwangkeun ku si mama kakandungan hidup dina kakandungan sin kumaona hiji waktu
tengah peting sepi jempling anu gadenge sora bancet rea seorang bangkong tuang ibu ngawitan karaos patuanganana cuma rios jeung eyang hidup ma bapak patongan abdi ngawitan karaos maklum menjadi indung jeung bapak menjadi nini jeung aki surti gelis anaki poe ieu penting ieu hidup bakar ngegelarkeun titipan ti Gusti perhak geurang ngadoa tuang ibu ngadoa ya Allah lamun seug pun anak kedah gubrakna wong ieu abdi ridho teh Allah arek istri Pak maka tuang rahama angkat kapungkur mah teh acan zaman model ayeuna angkat nyauran indung pentingnya tanah paraji sumping paraji tuang ibu ngedeng dina samak saheulai bari nganua ya Allah bari panangan tuang ibu muntang ka tuang rahma pageuh geulis anaki lamun neng uninga geulis tuang ibu ngalaikeun hidup kupra ka alam dunya toh pati jiwa raga buyang getih geulis nyawa ge dibikeun ku jadi anak urang mah cantang tuh ka jadi indung kitu nyawa dibikeun keur jadi anak kok modunya lahir ku lahirna geulis anak king hidup ditimbang di nengkung tuang rama si bapak untuk subuh untuk berang kehujanan kepanasan nyari payah ke hidup ridho geulis anak king warek naros ka hidup rek nanya ka hidup geus bisa marenaon ka si bapak cu geus bisa nyenangkeun acan moal bisa geulis anaki karek nitip geulis anaki hidup munjung kudu ka indung ulah rek munjung rek ka gunung muja kudu ka bapak ulah muja ka sagara sabab gunung sok rojin urug sagara jok rajin saat tapi kanya indung jing bapa maya watos suangana hidup masa ibu rama bagja bisa kesaksian bisa ngawalian tapi lamun geus teu aya indung jing bapa bati jumrit marata langit ngocak batan cakat ceurik batin magelis geulis anak king hidup palingan sinjang 7 lamar ieu waktu nu 7 Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah Sabtu Minggu wihih ka Senin ieu sinjang kapungkur hidup can lahir ka alam dunya ieu sinjang ka meumeuit sinjang ka deudeuh dianggonna ge sataun sakali di mangsa riung mumpurung sareng keluarga tapi di mangsa hidup kupra ka alam dunya ieu sinjang dianggo pangais malian sinjang ieu pisan geulis anaking dipake tilam hidup kupra ka alam dunya dipake anyang-anyangan dipake kotoran tuang ibu merido geulis anaking salami 8 bulan sasih gelarna abi ka alam dunya di eong di hao hakeng disusuan ku cisusu ku kaheman terlepas tina aisan jasa mama rusak itu ageuna berkahna mau ka etang kiwari abdi tos sawawa dewasa tang tos teluput tina dosa
jadi cukang lantaran gumalangna abdi ke alam dunya. Bapa jadi takal derajat abdi. Abdi ngarumaoskeun hal aya abdi di alam dunya upami teu aya jirimna menjadi bapa. Mama, Bapa semaheun abdi sing kalayan wangi dinten ieu abdi saja unjuk kalayan ada pangadu. Rehing dinten enjing abdi baris ngalaksanakeun akad nikah. Abdi yakin Allah baris ngaridoan abdi saupami abdi aya ridho tinu janten indung sareng bapa. Nyatana mama kali bapa tawis pangbakti sareng hormat indung tilawat putrana Dawidi bade ngawasuh dampal sampean mama sareng bapa. Mugi Gusti Nu Maha Suci nyakseni kalihna ijabah kana pamaksa dan putra sareng ngabalaskan kasayang mama kali bapa. Punten mah Bapak. Ditampi gelis Bapak, ditampi gelis kumaha sekadar rupa dosa terima saha kolotna anu teu ngahampura dosa ka diri anak sekedar kubabasaan lamun baungnya aku baungna kumaha bageur rawu dampa sampean si mamah dua anak nanging sada acana geus sakedap tetep heula si mama sada acana ngarawu dampa sampean tetep heula si mama bade mangga rawu dampa sampean si mama cu rawu dampa sampeana wasu sing bersih ibarat bersinah teh hidup gelis anak king bersinah teh si mama ngurus hidup sing bersih gelis imutan sing kotor tak gitu gelis Semajang ngeras ngawasu dampal sampean semajang sujud ke ibu nedak semujud
pas sampean teu ngalaman si bapak tahu tayu da pas sampean geuris anaki mun subuh datang poek teh akar gembing jangkar tingemutan ka capek tingemutan ka susah tapi duh bapak sembahan abdi sumejak sungkem sumuju nada agung hampurna tetep si bapak si susutane tak cisoca bapak teh hidup kabar
anu hiji pasikeun ketua ngarama maksana teh sanes ieu najanten putra sejak nyungkeun doa ka janten ibu Rama margi doa ibu-ibu Rama mah langkung mati nanging supados langkung abdal manawi Pak Ustad atau Ibu Ustazah mangga kasepuhan atau kasepuhan mangga bila bade ngadoa mangga cobi dibuka kemangna simpan kadinyakeun punten kuceukeun dikuceukeun dibuka jadi sana berbulan sekali ini rasa akan berlaku di tanah hidup dengan hidup-hidupnya simpan hidup-hidupnya majang nanti salahnya di awak saudara tarik keluar apa bicara itu terus jadi neng rupina anak merajakan acara siraman atau nabi ibak iya cana kalabot bumi digantos raksukan kumelati engke iya cana lagi kaditunya karena gentong punten ka Ibu Yas manawi di padi diwae cakat wae mangga sok ka Ibu Pimpro sok di Mistika Arup mangga di sana sareng Ibu Rahman ieu urang amparkeun si janda insyaallah isi dari sabareng hijir punya monyet mudah-mudahan eta mah tadi deui Ibu hatur suhun mudah-mudahan kami berputra asih janten pangais atuh di bangsa urang beli ka jati mulang ka asal sehingga ditutup di bangsa urang pamungkas Muni
nama doang putra. Gusti Sami patrukan. Bubur Ayang mah. Ayang mah. Pragadu sibuk jeung Ayang sampai sekali. pasrah sumber nutup ramean dunia wasiatan dina kebenaran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran satu mengejaman ayah dina rugi demi wajib satu mengejaman ayah dina rugi iwa anu iman iwa anu soleh musir wasiatan
Alun. Nomongan. Gua beli sawer tuh aja. Gugut dong, dari pegang pula barang. Sokeng, 3, 2, 1. Nih. Titip gua. Tadi gua nyarioskan di sijak. Si Sanu Teng Sijak, pami istri bakal duruk putra deui. Pami rara bakal terbuka salaki. Pami laki bakal nambahan pamajikan. Pami nucan bayi datang sing bayi rumah tangga. Kawina. Itu kan tiru nanya. 2. Itu bisa. 2,5. 1. Bodoh. Dia sidang sayu, Pak. 3, 2, 3 gini. 1. Bapak terbuka budak deui. Bapak hadiah. Berbeda sudah tuh. Mari Pak Kaulang sok diangkut cara kan itu atau kuduaan ku rakana di kieu tah sok. Di kieu tah. Satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi Baru pindah wae dengan bicara kanti Raka Putri kasih audio oke direk-rekan sadayana ngaturkeun wilujeng kang oka kalau besar saya pun maksad oke asal pangaten mudah-mudahan hidup berisan aking sering semakin aras oke si Roman sing jantan enten jangan kau jebat orang kang jadi budak mate pasras itu turun itu doa tiwa asmana di Raka Putri mudah-mudahan hidup di rumah tangga pindah hidup kebahagiaan apa yang kepunjung sapaposna ngeunah nyanding hirup simpang jeung hurufna kabagjaan manjang di hidup duaan di mangsa laki rabi oke sing dipisahna pasihan tuturuna anu soleh tuh soleha anu tiasa neraskeun ngabakti ka ibu rama rupina sahatur hapunten sampun lapatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu urip Sunda.